Keluarga besar Sabun Moksid khususnya menghibur ke keluarga besar umumnya kamu orang sadayana anu hobi tur mencintakan seni Sunda sakitu anu kapiatun hapunten anu kasuhun eta taraje tadi kakana amalan anu hapunten kasadayana itu tuh baik berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu saladina keluarga besar Sabun Moksid khususnya menghibur ke keluarga besar umumnya kamu orang sadayana anu hobi tur mencintakan seni Sunda sakitu anu kapiatun hapunten anu kasuhun eta taraje tadi kakana amalan anu hapunten kasadayana itu tuh baik berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu saladina tahu yo acara orang kawitan lagu pembuka seni dina laguna Kembang Gadung. Ngayakeun waktu sekali tempat ka rombongan. Oke, mengertikan instruksi kanggo rute perjalanan ke Sarengsena urang pentas di panggung. Laksanaana kanggo rute perjalanan ke bagi arah paling kirinya, ke paling kiri uih deui ka landeu, ke paling landeu ke uih deui ka tongoh deui, teu langsung belok ka lokasi sakitu. Oke, merencana seueurna kudana teh 32 kuda nya. 32 kuda biasa dibagi tilu. Nah, tilu rombongan seni kuda rengong 2 grup, oke seni reak 1 grup. Nah, biasa dibagi 2, berarti 16 anak tanggapi tidak biasa dengan reak 10 di payunan kuda berarti 11 nya. Nah gitu. Maka keluarga besar Ibu Hajat, maka dorong-dorongan nanti sadayana rombongan anu ngahibur terutama ke keluarga besar Ibu Hajat ke Bapak Hajat. Pak mudah-mudahan orang sadayana dina salami ngalaksanakeun ieu hiburan teh aya dina kalancaran, aya dina kasalamatan, salamet anu ngahibur, oke salamet anu dihibur, salamet urang sadayana dugi karengsina amin ya rabbal alamin. Maka aya cara kawitan ku bubuka seni oke diteraskeun kana lagu bubuka Kembang Gadung. Waktu sekali tempat urang saekeun ka rombongan.
Jembar hapana bapak baca di abdi sabarakan aja yang aku dia babaki bapak jan baca di sini wangi pertiwi yang aku dia babaki di sini wangi pertiwi gadung lagu Ibu hajat, bapak hajat anu mana aturan kapayunan aturan kapayunan kahasenian seniana kebudayaan bapak hajat jasa nama sana sanes lumayan pokok dia hiburan ibu hajat
Ibu hajat dari anu bager di abdi sapakaca rahaturakan di maaf kasono ku abdi mah ibu bedanya dia jajan tepasono kanggo bapak haji akadi anu bager aturakan kapayun heula
Udah mau ya dari desa juga pakai hajat dari kadali dicekak ibu haji dari geus ngarep irama nurutan mau ya dajama aya ibu haji kata cinta ngomong balelol hitut entes apa sebenarnya itu tadi nyekuk weh yuk nyakeun dina laguna 7 kata cinta yuk katakan melodi jangan
aku jauh kurang mataku damai terlalu jauh imajinasiku terberai terdiam aku sepi tanah bambu di manakah letak hatimu
wajah epi deui